hirup manusia tara lepas tina masalah tegampang bisa ngalepaskeunana teu bisa ngalepaskeunana sing saha nu hayang lepas masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna hikmah Gusti nu jadi rumusna keur manusa kaluar tina masalah. Sampurasun pamiarsa sadaya tepang deui sareng urang-urang di acara rumasa rumus masalah sadidinten. Hirup manusa henteu leupas tina masalah tapi kanyaah Gusti masihan jalan keluar supados teu kenging ku masalah. Amin. Kumaha daramang ieu teh? Pangestu hibar Pak. Hatur nuhun. Memang di sababaraha obrolan waktos urang ayeuna urang teh nyoko kana masalah-masalah godaan-godaan tina rumah tangga. Nya. Salaresna mah sanes ku rumah tangga hungkul tapi kahirupan urang salaku umat manusia pinuh ku gogoda. Nya. Kumaha carana urang leupas tina gogoda eta kamari atos dibadandankeun ku urang-urang sadaya Ibu Hani tos maparin bongbolongan numutkeun pangandika Gusti numutkeun kitab Siloka. Tah dinten ayeuna ieu sae oge ieu judulna teh Gusti ngawaskeun hirup huripna manusia. Leres. Tah janten upami urang-urang ayeuna nuju nyumput nyalindungkeun sumput salindung ka pasangan urang antara tapi ka saha wae entong ngaraos aman da aya anu ngawaskeun nya teh Gusti. Tah abdi hayang nyuhunkeun geranya naon naon Abah Homen ieu dikidungkeun hayu eta nu dina ayat 21 dugi ka 23 Siloka 5 nya. nya Siloka 5 ayat 2 hiji dugi ka 23. ku rajah nya tadi teh nya siap oke lah. Pangeran Maha Uninga karena segala kelakuan hidup Pangeran Maha Uninga karena segala kelakuan hidup kamana ge hidup kamu lepas amo lepas tina panalingaana amo lepas tina panalingaana dosana jelema jahat teh lir tataheunan dosana jelema jahat teh lir tataheunan nu bakal ngajiret dirina sorangan tungtung napaeh lantaran teu bisa ngawasaan diri
akhirna tiga brus kana liang kubur, tiga brus kana liang kubur. Kulantaran tina bodoh-bodohna akhirna tiga brus kana liang kubur. Jadi ieu teh mamala upami urang milampah hal-hal anu penyukakeun pangeran. Tah Nya. eta teh ku hal kabodohan urang. Kabodohan urang. Jadi tindak tandukna teh henteu nganggo hikmat Gusti. Leres. Saupami urang ngalampahkeun hirup henteu nganggo hikmah Gusti eta teh kabodohan. Mohon. Tah ayeuna ieu judul urang teh kan Gusti ngawaskeun hirup-huripna manusia. Janten urang-urang sadaya teh saleresna mah dituntut ku Gusti teh kedah hirup transparan. Nya, ulah aya Hirup jujur, ulah aya sumput salindung. Nya panginten upami urang kabojo atanapi kacaroge nyumput salindung pasti penaknya. Nya. Pasti kapenak. Abdi mah Sok sanaos ku istri urang teu kapenak, nya. tapi ku Gusti mah kapenak Ku Gusti mah kapenak. Ayeuna sistemna lah siga di zaman kiwari nya Bu Haninya. Kan ayeuna mah di kota-kota teh dipasang CCTV, CCTV nya. CCTV kangge naon? Kangge menakan naon hal anu dipidamel ku sadaya umat manusia namun kabatas ku wilayah. Bisa nyingcatnya lamun Mohon tapi hartosna eta teh hiji siloka lah kangge urang-urang sadaya yen kahirupan urang teh memang aya nu ngawaskeun. Komo deui Gusti. Teu katinggal tapi ninggalna teh sanes bungsa ukur ti luar hungkul tapi dugi ka jero-jero manah urang. Ya. Tah cing aya kamandang teu di Kang Budi, Abang Omen sok. Tenapi ti. Mangga Kang Budi bilih aya Jadi lo kamandang naon. bade nyarios. Mohon tadi disanggepkeun nya memang Gusti teh pangawasan atanapi ngawaskeun murg basa dina segala rupi tindak tanduk ucap lampah rengkak tur paripolahna jalmi kitu nya. Tangtos tadi disanggepkeun memang kumargi eta sikep jalmi nya sim kuring oge urang sadayana tangtos kedah aya dina istilah basa Sunda mah bruk-brak teh. Bruk-brak. Bruk-brak teh pan istilah basa Sunda. Bruk di juru, brak di pantol aya beda. Eta mah bru di juru, bro di pantau. Ai bruk-brak teh istilah basa Sunda ngandung harti terbuka, puguh tujuanana, harti masalahna. Gitu. Pinter budak teh. Rasa Budi, Tetep mohon. aya aturan. Bruk-brak mibutuh kejujuran, teu bisa sambarangan gumantung kapentingan. Janten kapentingan urang pan teu aya lian lintang tinggal muliakeun Gusti. Tangtos sikep bruk-brak eta kedah aya dina diri urang, tapi masalahna sanes ngabruk-brakeun sagala rupina sareng kajalmi anu teu tepat. Tapi di payeunan Gusti oge di payeunan nu janten pasangan urang dina konteks ieu mah panginten kedah bruk-brak sagala rupina gitu. Kumargi pan ari tina upami tina tepangan-tepangan sanesna urang miara kasatiaan sareng bojo atanapi sareng caroge. Tangtos pan urang teh sareng bojo sareng caroge teh sanes dua nya nya. Hiji teh janten sikep bruk-brak eta peryogi pisan. Nah, eta. Hartosna upami urang tos bruk-brak dikawitan ku urang, pasangan urang oge pasti bakal bruk-brak leres pisan Pak. Memang. Abdi gaduh pengalaman. Iya si lokanya kanggo naon anu disumputkeun ku urang tangtos ka uninga. Tapi ieu mah hiji pengalaman sadi dinten, hiji waktos abdi teh ka warung. Ngagaleh sayur segala rupina, kalebet ngagaleh tarasi. Janten si teteh nu icalan teh nyebatkeun, "Bu, ieu cenah tarasina raos." Dicobian gerak. Kan abdi mah ti Jogja nya, ta ieu teh tarasi ti Indramayu saurna teh. Nah, biasa mah
sae kumargi seueur nu meser cenah kitu. Abdi orang Jawa Barat kan. Di Jogja aya di Tawisan di Jawa Barat, di Cirebon gitu. Nyobian lah gitu. Teras lah disimpen, diberesan. Abdi hilap eta tarasi teh aya keneh dina plastik. Si plastik sareng sayuran teh dilebetkeun weh gitu ka kulkas. Panginten enjingna kunaon kulkas teh jadi bau tarasi kieu abdi leres-leres hilap gitu upami ngagaleuh tarasi gitu. Pas buka kulkas bade milarian nu sanes kunaon tarasi teh anu teh kulkas teh jadi bau tarasi kieu cik abdi teh. Abdi nyarios ka Bun Lanceuk teh. Nah hanya kunaon jadi bau tarasi janten ribut tah. Abdi hilap gitu. Upami pas dibongkar, oh iya tarasi ai kunaon atuh tarasi disimpen dina kulkas gitu. Nyeunamina hilap gitu nya. Numutkeun abdi panginten ieu tiasa janten contoh. Maksadna naon anu ku urang disumputkeun hiji waktos tangtos kabuka tangtos kaambeu tangtos urang nu sanes uninga gitu. Upami urang nyamunikeun artos engke kabongkar. Oh, disimpen geuning artosna di dieu kitu nya. Upami urang nyamunikeun kabohongan hiji waktos oge tangtos kabongkar. Upami urang nyamunikeun hal-hal anu henteu leres boh dina informasi atanapi upami nambut bahasa Indonesia mah laporan keuangan misalnya kitu nya disamunikeun eta oge hiji waktos tangtos kabongkar. Panginten aya pamariosan sareng sagara lupina. Upami urang oge nyamunikeun hal-hal anu sanes misalna ti pasangan atanapi murangkalih ti sepuh atanapi sepuh ka murangkalih hiji waktos kabongkar eta teh saleresna ngabalukarkeun ka paraosan kuciwa gitu. Kunaon ngabohong, kunaon disumputkeun, kunaon teu nyarios. Nah, janten memang patali sareng nyumputkeun anu nu sae oge nya disumputkeun nya henteu janten berkah. Langkung-langkung deui anu henteu sae disumputkeun tangtos hiji waktos kabongkar bakal nguciwakeun nu sanes oge bakal janten masalah kanggo diri urang nyalira. Kantenan upami disebut salindungkeun. Kemudian upami dina istilahna mah upami prinsip pernikahan mah gitunya si prinsip pernikahan dina pangandika Gusti kan dicarioskeun. Anu tadina 2 eta teh jadi hiji. Nya. 2 teh jadi hiji janten ieu teh tos aya hubungan batin anu kiat. Janten upami salah sawiosna nganyenyeri sanaos misalna ieu di tempat jauh kumargi dinas luar kota tapi da upami henteu leres teh pasti karaos da kuno hijina deui. Aya sesuatu anu henteu leres gitu. Nah, komo deui kan ku Gusti mah nya urang teh di mana wae oge pasti kapenak. Pasti kabongkar, pasti kabuka. Ya, janten memang kedah atos-atos. Kedah atos-atos. Mohon memang janten urang teh aya Gusti anu ngawaskeun hirup huripna urang-urang entong hirup kana sakaba-kaba tina ngalajur nafsu manusia. Pak Samsudin kan urang biasa ngaguar siloka. Ieu aya tina Jabur. Punten urang mundur sakedik ka Jabur 138. Ieu seratana ti Nabi Daud. Tapi sami sareng siloka nyaeta di seratna teh dina wujud kalimah-kalimah sastra gitu. Ieu anu mintonkeun perkawis Maha Gusti Allah teh Gusti anu Maha Uninga. 138. Lepat kupingna. Ayat hiji dugikeun ka ayat anu katilu. Bade kusaha Kang? Abangan? Mangga. Bade di hiji dugi katilu? Mohon. Mangga atuh di pirig Di pirig. Bade ngaos ya.
pikeun pamingpin biduan Jabur Daud. Nun pangeran Gusti parantos nguji diri abdi sareng uninga ka abdi. Gusti uninga kana sagala rupi anu dilampahkeun ku abdi. Tinu tebih Gusti waspaos kana pipikiran abdi. Boh abdi keur digawe, boh keureureeh ku Gusti abdi katingali sagala tingkah pola abdi kauninga. Nuhun. Ya Kirang minta jika nu ieu aja. Berbaik disambung. Mohon Bu Hani kumaha? Mohon orang ningali di dieu yen Gusti uninga kana sagala rupi ayat nu kadua naon anu dipilampah ku abdi. Ayat nu katilu boh abdi keur digawe saurna teh. Nuhun. Boh keureureeh ku Gusti abdi katingali. Leres. Sagala tingkah pola abdi ka uninga malih mah ayat nu kaopat sae pisan. Malah Gusti uninga kana pisanggemeun abdi memeh ku abdi dikedalkeun. Janten sakali deui ieu ngemutkeun supados urang teh henteu nyumput-nyumputkeun Leres. naon kitunya kumargi Gusti uninga tang. Jangan hartosna dina ngararancankeun ge pangintennya bisa ngararancankeun sata acan kedal, sata acan katingal ku tingkah pola urang, Gusti mah tos uninga. Jadi dugi ka jero hate urang nya katingal. Tah ieu sigana mah anu bade carioskeun ieu. Ah iya, aja wae beda. Mohon. Abi mah aya wae. Sok atuh. Sok atuh. Kumaha ieu Gusti ngawaskeun hirup uripna. Kamanang teh mah kieu nya. Tumali sareng kahirupan manusia anu kumelendang di alam dunia nya. Da geuningan anu ku urang kalakonan teh teu lepas dina masalah. Leres pisan. Urang sareng moal teh cek istilahna mah moal bisa ngahindaran eta masalah saresna mah. Tapi ku urang kedah dilakonan gitunya eta masalah teh. Tapi di dia aya hiji kategesan geuningan salenti seueur masalah dina kahirupan teh geuningan ulah hilap dina kahirupan teh seueur gogoda. Ta eta anu sakalimah kedah ku urang dihindari eta siga godaan teh. Malahan mah cenah cek kasara mah ulah di deket-deketan acan. Kudu dihindari. Kumaha carana urang sangkan urang bisa ngalakonan kahirupan, sangkan urang lepas tina godaan, sareng ditebihkeun tina masalah gitunya. Tadi dia sim kuring bade ngeceskeun yen geuningan dina kahirupan teh ternyata selalu aya solusina mah gitunya. Osok sanajan cek urang kudu kumaha ye. Tapi geuningan Gusti di dieu maparin hiji solusi. Naon tah solusina? Nah, jadi solusina kahiji urang hirup teh kudu make hikmat hiji eta. Kadua urang kedah bisa ngawasaan diri. Gitunya. Urang ulah ngalajur nafsu. Gitunya. Upami urang bisa ngawasaan diri, hangtu urang moal ngumar nafsu. Da efekna tina urang kena gogoda teh lantaran urang henteu bisa nyengker nafsu gitunya. Sareng lamun urang bisa ngawasaan diri, urang baris ngabogaan hiji prinsip yen kalakuan urang teh aya anu ngawaskeun gitunya. Eta upami urang henteu sadar ka dinya gitunya, keun we da moal kapanggih gitunya. Mata hal eta teh henteu oleh ku urang teh dilakonan wae gitu. Kumargi urang ngagaduhan hiji prinsip da moal kapanggih gitunya. Abdi mah keur di luar, ngerasa aman gitunya aman. Ngerasa aman. Tadi dieu bagja pisan si buin teh tah. Berarti Gusti parantos negaskeun lampah naon wae ge ku Gusti mah kauninga. Tah, lamun urang parantos sadar ka dinya yen
Gusti teh henteu waleh nitenan rek beurangna rek heutingna kitu nya malepas tina paningal Gusti. Berarti Gusti teh henteu waleh mipir nyanding ngabanding kana hirup urang. Tah memang saya upami aya pangemut gitu ti Abah Omen gitunya dina sagala rupi hal lawan anu bade dipidamel ku urang ngemut nu utami teh langsung oh nyanya upami naon anu dipilampah ku urangnya Bu Haninya aya anu ngawaskeun. Leres. Jadi kahirupan urang teh engke teh aya tanggang walerna memang ke tanggang walerna. Sumuhuna aya kamandang deui ti Sumuhun tah saupamina tadi abdi ngaos Jabur 138 ieu panginten dina ayat ka-4 tadi malah Gusti uninga karena pisanggemen memeh ku abdi dikedalkeun. Eta janten kereteg hate abdi teh tos kauninga ku Gusti mah gitu. Tapi sok aya patarosan kieu. Nah atuh Gusti teh bet nganteur saupamina abdi aya kereteg anu jahat. Tah eta teh saleresna mah saupami ku abdi dilenyepan teh eta teh sakedah nama abdi teh syukur ka Gusti teh kumargi abdi minangka jalmi urang sadayana minangka jalmi teh diciptakeun ku Gusti teh kalayan sarupa sareng sagambar sareng mantena. Janten upami Gusti bebas nya urang ge bebas mangga gitu. Nangtoskeun pilihanana nanging panginten dina milih eta teh nya kedah anu sae-sae supados eta teh kaetang ku Gusti teh urang teh syukur gitu ka Gusti teh. Yen parantos dipaparinkeun sih kurnia anu kalintang ageungna tiasa milih pijalanan hirup nah bade awon nah bade leres dipayeuneun Gusti gitu. Tah upami ngretegkeun anu jahat teh aduh sakedah mah izin gitu. Abdi teh Gusti mah maha uninga lajeng abdi teh syukur gitu upami ngretegkeun anu jahat-jahat oge nya sumawona upami dugi ka ngalakonan mah ame kereteg oge sakedahna abdi teh izin gitu. Ku Gusti teh ka Gusti mah uninga. Abdi nyambung ka naon anu didugikeun ku Kang Budi. Leres pisan oge aya patali sareng patali kasatiaan. Nya kasatiaan ka pasangan langkung ti eta urang ge kedah satia ka Gusti nya kumargi Gusti maha uninga. Dina Ibrani pasal anu ka-4 ayat anu ka-13 ku abdi diawaskeun taya hiji hal anu tiasa nyamuni ti Allah. Kabeh makhluk eces nonggerak katingalieun kamantena urang kabeh kudu nyanggakeun tanggung jawab kalakuan. Janten salaresna naon anu dipidamel ku urang teh tanggal waler ka Gusti kumargi mantena anu uninga gitu. Upami urang milampah anu sae tanggal waler ka Gusti tangtos janten berkah oge kanggo urang berkah oge kanggo pasangan oge nya sasama. Upami urang milampah anu henteu leres urang oge kedah tanggal waler ka Gusti eta dosa urang kedah nyuhunkeun dihapunten ngangkeun dosa urang eta tapi oge kedah tanggal waler. Misalna upami urang nyamunikeun punten abdi nganggo conto misalna abdi nganggo conto patali sareng padamelan. Urang teu jujur nyamunikeun laporan atanapi informasi anu teu leres hiji waktos urang kedah tanggal waler yen eta kalepatan. Upami ku pimpinan urang-urang ditegur nya kedah nampi. Upami ku pimpinan dugikeun ka di lerenkeun nya kedah nampi kumargi eta tanggal waler. Eta tanggal waler ka sasami. Tanggal waler ka Gusti tangtos eta kalepatan. Dosa anu kedah diangkeun ku urang. Kumargi dicarioskeun di dieu kabeh makhluk eces nonggerak. Nya janten katingali sadayana nuju kumaha urang nuju di dieu oge Gusti uninga. Urang nuju nyumput di kolong naon oge ka uninga ku Gusti. Urang nyamunikeun naon wae ge ka uninga sadayana ku Gusti janten nemutkeun abdi nalika urang gaduh pangemut yen Gusti uninga kana sagala rupi nu dipilampah ku urang nu diemut ku urang oge janten hirup tak langkung tanggal waler hirup langkung atos-atos dina nyanda keputusan naon wae numutkeun abdi sakitu mohon. Nah memang leres pisannya janten sadaya kahirupan urang teh boh dinu cariosan boh dinu emutan marahan kereteg manah oge nya. Gusti mau ninga. Janten kedah atos-atos upami urang memang
hirup di alam dunia di mana aya Gusti anu teras ngawaskeun Leres. hirup huripna sadaya umat manusia. Janten ulah heureuyan jeung Gusti. Ulah kumaha engke. Ulah kumaha engke tapi engke kumaha. Tah memang anu saur Kang Budi tadi adi bade nyarios. Memang dina kahirupan manusia makan dipasihan kawenangan kangge milihnya dina hal naon wae oge. Tapi tetep aya balukarna. Leres. Aya balukarna. Tapanginten hiji balukarna eta teh hiji naon lah hiji konsekuensi leres upami nyanak bahasa deungeunna mah konsekuensina dina kahirupan. Tapi da Gusti mah sanes ngawidian misalna aya kreteg hate urang bade ngalakukeun anu henteu leres bade nya maksud teh henteu satia meureun kana janji pernikahan di ka istri atanapi ka carogena. Sanes Gusti ngawidian henteu leres tapi eta pilihan manusia, pilihan jalmi eta, tapi saleresna mah Gusti sok nyemutkeun nya. Leres henteu nya ieu teh. Nganyerikeun manah bojo henteu. Nyerikeun manah caroge henteu. Tah upami tos teu ngemut ka dinya mah pasti Nah eta nu bahaya nu kantos digunakeun ku urang yen aya nu uninga yen eta teh henteu leres tapi teras dipilampah. Dina Siloka pasal 5 oge kan urang tos ngaguar patali eta janten aya urang tos terang henteu leres tapi teras bae dipilampah. Nah eta nu bahaya urang kedah naon namina teh nya kedah nambut bahasa Indonesia mah kedah sensitif upami tos aya kretek-kretek kirang sae atanapi aya naon teh cariosan pangemut yen ieu teh kirang henteu leres teh kedah atos-atos. Janten memang urang teh kedah ngemutkeun hiji kana pangandika Gusti anu tiasa nuyun urang oge ngemut kana kawasa roh suci anu aya di diri urang anu nuyun pangemut tadi. Leres, masihan pertimbangan. Nya panginten upami urang terang tos ngemut yen hirup huripna urang teh aya nu ngawaskeun upami kitu hayu atuh urang jagi-jagi nya supados urang ulah nganyenyeri caroge nganyenyeri bojo atanapi nganyenyeri saha wae sasama urang kumargi sagala hal anu dipilampah ku urang aya balukarna Gusti anu bakal ninggalkeun ka urang. Mohon. Upami Jabur 138 sakali diaos kumaha? Tah nya atanapi dikidungkeun nya. Dikidungkeun langsung ditutup lah kumargi waktosna Bu Haninya. Mohon mangga. Iya. Ayat anu kahiji dugi ka 4 nya. Ieu ku swanten Abah omen. Mohon. Ya gara aduh kidung. Pangeran Gusti parantos nguji diri abdi sareng uninga ka abdi Gusti uninga kana segala rupi anu dilampahkeun ku abdi tinu tebih Gusti waspaos kana pikiran abdi Gusti waspaos kana pikiran abdi